Sal, Mang Jack pamiangankeun travel ke umroh, tapi travelna anu bener-bener Sal, anu geus aya perizinanna. Ulah anu travel nu abal-abal, tong siga nu geus diberangkatkeun nepi ka bandara, baralik deui teu diinditkeun. Tah, lamun maneh bisa mangneangkeun travel anu bener-bener puguh gitu. Tanggung jawab surat perizinanna puguh. Ku Mang Jack ke maneh diburuhan 1 juta. 1 juta? 1 juta komisi keur maneh. Bener aing rek ibadah umroh. Heeh. Jug jangan. Aslina 1 juta. Aslina 1 juta. Heuh, ku aing pangneangankeun. Cash gonjreng ku aing. Siap. Burunya. Heeh. Ayeuna ge meunang. Jug. Cel. Nah, keur naon maneh di dieu? Keur ngomong motor king tuh. Itu. Heeh. Nah, bener Acil itu motorna. Nya heueuh atuh. Teu percaya maneh. Aku mah maneh mawana ke. Gagahnya. Teu percaya aing. Nah, isi mau anak kumaha ke itu motor jangkung kitu. Sia teu neuleuh, pan ya aing make jajadog tah. Anjing. Ya, Cil. Aya bisnis. Bisnis naon? Neangan ieu euy. Ragi umroh geuning, umroh. Umroh? Heeh. Travel umroh. Aya eta mah tenang. Tapi aya duitan we ieu bisnisna. Aya puguh ieu. Rada lumayan ya duitna ya. Hayu jeung aing king, ku aing diantir. Hayu atuh. Ayo. Tapi kela tong main hayu wae. Aing buruhna heula ieu. Sia mah acan geus minta buru. Sok geuat da eta mah dijamin aman. Tanggung jawab tapi eta teh. Tanggung jawab mana nepi ka diturunkeun di jalan. Oh iya atuh ya. Tah. Ya apa tiap? Buru Ayo itu motor kumaha nya cenah geus. Enggeus engke. Baiklah. Gimana sih kita? Tah yeuh king Rejapa PT Regata Jaya Pagansa. Oh iya. Jalan di Pati Ukur. Oh, di Banjarnya. Heuh. Banjar Kolot, Kota Banjar. Mana tuh ya pendaftaran? Kajero ka dieu daftarna. Di dia bener. Heuh king. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Apunten ieu teh laras kitu mun bade daftar umroh teh ka dieu. Mohon laras A. Oh. Jadi kieu Mohon mangga A. Ieu teh abdi teh gaduh dulurnya. Hoyongan umroh cenah tapi hoyong kanu bertanggung jawab gitu nu laras nu bener-bener. Manawi ieu tos berizin. Mohon alaras. Alhamdulillah panginten di PT Regata Jaya Paganza di Reja Fatur, parantos ber-PPIU dan terdaftar di Kementerian Agama. Oh, bener Cil di dieu cenah. Aman jadi mah. Ukeun brosurna we meureuna. Mangga A. Biasa dibantu. Oh, iya nya. Kayak atunya pami cios abi ka dieu deui sareng wargina. Oh mohon A mangga wilujeng satu-satu di jalan. Mohon atunya hatur nuhun pisan. Ayo A. Assalamualaikum. Aduh, mana lila Sal? Aya? Aya Mang Jack. Ieu mah geus berizin cenah. Tah, Oh, di Reja Pak. Tour and travel di jalan di Pati Ukur 120 Kota Banjar. Banjar? kok di Banjar? Deket atuh di Banjar mah, dia tuh Ciamis mah. Tuh, hargana ge variasi tuh aya 3. Aya anu wah eksklusif ieu mah istimewa pasti. Anu 37.500 mah. Jadi Heeh. kumaha atuh? Ieu Komisina. nya oh atuh pan ieu geus aya. Ya, nuhun soal komisi mah. Engke lamun Mang Jack nah erek indit. Oh, ari inditna iraha kitu Mang Jack? Ya, indit mah. Ting kira kana 5 tahunan deui beureun Sal. Wah, edan 5 tahun deui. Hah, nakunaon gitu? Cih. Anas aing geus mere ka si Acil. Hah? Pan ieu teh hayang apal ieu teh nanyakeun ka si Acil. Ya salah maneh atuh. Aing naik indit nage 5 tahun deui engke. Boga duit nage engke sateh ek umroh 5 tahun deui. Enggak cicing ieu maksudna disimpen ku aing ek daftar ka Reja Tour and Travel. Mana geus punang komisi? Mana mangke 5 tahun deui sa. Wayahna aing indit nage 5 tahun Kumaha deui. jadi aing nu tekor atuh ieu teh? Hah? Bayar heula ayeuna aing mah teh yang apal. Indit nage aing 5 tahun deui geus ieu ku aing prosurna. Atuh ieu aing kumaha nasibna? Ya tuh we itu mah dari tahu. Kadiekeun Acil. Urusanku. Kadiekeun. Ah balik aing ah. Nah balik kumaha ken? Nun. Jack.
Kumaha ieu? Kumaha engke 5 tahun deui sia teh. Gini. Kira-kira bija wawasan kebalik. Ah, Aing di mana? Rongsok, 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 rongsok. Rongsok, rongsok. Rongsok, rongsok. Rongsok, 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 rongsok. Rongsok, Bu, Pak, rongsok, rongsok. Rongsok, rongsok. Ayah si Isa. Rongsok, 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 rongsok. Aha, Pak Jailan lah. Rongsok! Sah, mana sinarieun ket ngagroan? Nek ngajual naon ket? Boga rongsok maneh. Cih, nasa anu ngagro andalin urang cup. Jih, lain maneh kumaha Isal? Pan sia hungkul di dieu na ket. Nasa anu ngagro anda ingat ngagroan cup. Nyaho, pan anu ngagroan ket cenah rongsok cenah tadi teh. Di ditu meureun tuh. Di ditu kumaha soranna ge ti dieu ket. Ih, nyaho aing teu ngagroan. Goblok teh sia makal ka ngahuruyan ka aing ket. Aing teh keur usaha ket. Nasa anu ngagroan aing mah. Dulu itu juga mereka dulu tuh. Kok aing ngerian lah. Cop! Cop! Jih, kalau kamu pasti bisa ngajak duit ka aing. Nah, naon sih Isal? Goblok kalau ngajak duit ka aing. Cih, nasa anu ngomong kitu ket. Aing mah teu ngomong kitu. Huksa deui goblok, pan sia nu di dieu na ge. Cih, bet nyawa teuing nah musik sorangan kira lain aing nu ngomong Lah, ge. gandeng saha deui atuh pan nu di dieu na ge maneh. Sia kunyuk. Oh, sia nu ngahorean aing teh goblok. Ampura! Hampura-hampura. Tuman sia burik letik-letik aing teh keur usaha ket. Ya, cek aing ge lain aing ket. Aing mah teu apal ket, juga aing teh sia nu ngahorean aing teh. Sia goblok nu ngahorean aing teh. Awas ya ket sakali-kali deui. Bener Cup, aing mal gitu-gitu deh Cup, janji. Bener sia ket. Bener Cup, janji Cup. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya mengulanginya lagi, saya berjanji lagi. Jadi aing lepaskeun. Cil. Yo. Aing ka ditu meuli hayam maneh meuli lauk ka dinya teh metere. Sabaraha? Kabeh we ta? Oke. Sok. Metere. Sedia ikan super segar TB Tasya Mandiri. Wah, lu sih kan aja. Beb, beli ikannya dong. Apa? Ini beli ikan. Apa kamu nyuruh aku beli ikan? Ya, Aku mah emang mau beli ikan. bedul. Sugan aing nu dagangna. Oh ya udah tuh sok beli aja. Wah makasih ya, kamu baik banget. Aduh, aing kumaha ya si Isal. Duitna kalah ku awe ieu di. Sugan aing nu dagangna. Ya tuh sok. Bye bye. Duh nasi acil teh ulah wae ieu lila-lila teuing. Lila-lila teuing Cil. Oh, dia ngantri melina. Nah, ieu setik pisan aja. Eta geus 100.000. Terusnya aing hayang kira. Cil. Nah naon ieu ket? Anjing cilaka ieu mah. Nah naon ieu sia kunyuk? Pan aing teh meuli teh lauk nah sia meuli naon eta? Eta lauk. Lauk naon? Lauk sapu-sapu. Aya kira-kirana ieu lamun didagorkeun kana hulu sia ngeunaheun mah. Aduh, ulah sang. Ampura. Aing caritana panjang. Hipnotis aing ku awewe. Ka hipnotis. Heeh. Nah ka hipnotis kumaha Jadi ket? ka olo we. Jadi kitu tah. Kitu kumaha ket? Aing teh panggil jeung awewe di ditu teh nepak aing teh. Aing jadi ngepleng segala tuh. Aing HP di ka bawa cincin eueuh di penta. Eta lauk jadi kitu. Jadi aing teh lupa diri. Lupa. Heeh, ieu aing ngising ya. Heuh sok atuh. Sia aya-aya wae ket deh. Aman aing. Mah we cara nama.